aya oge pupuhu anu bade nyumpingan saha iraku nu teu asing atuh. oh oge pandiluuhan ku pangaresana Bapak Gubernur Jawa Barat nya eta anu dipicinta ku sadayana pangeusih masyarakat Jawa Barat teh nya Bapak aing teh Bapak pangaresana Bapak Haji Dedi Mulyadi luar biasa leung hiji kareueus hiji kabanggaan salaku warga Jawa Barat ngabogaan pamimpin anu luar biasa nya teneng ludeung wawanen luar biasa wani karena bener sieun karena salah nya mudah-mudahan pangaresana Bapak Gubernur sehat amin sehat salamina panjang yuswa pokoknya salamina ditang tayungan ku rahmat sareng pitulung Allah Subhanahu wa taala amin bahagianya nya aya nama Jawa Barat teh jadi sumber berita di mana-mana lu luar biasa lu jang bilih nyang kolong ting kana waktosnya ada bintang tamu teh seueur lu nya reng bintang tamu tempat lobanya nya aya Cipopon aya Cipopon Mang Ohang kapain Mang Ohang hang Cipopon kahareut Wanci burit Surya rek pamit rek rek ka Suryalaya arek lalajo wayang wayang naon kebaeun naon mantoy kaharep hang ka dieu atuh lain nyemput di dinya Wanci burit Surya rek pamit mereka mana rek ka Suryalaya naon lalajo wayang bleguk yang naon mana teh ngalagu ngobrol ieu teh ya tuh kali tanya apa dina kasetna kayak gitu sih teh bohong alokan teh Ohang Wanci burit Surya rek pamit mereka mana rek ka Suryalaya rek naon rek ka lajo wayang naon wayang goplek goplek aneh wae kula euy alhamdulillah damang Mang Ohang nah hah damang naonna damang lain naonna alhamdulillah oh alhamdulillah damang kemana wae atuh Mang Ohang kali itu ka dieu we alhamdulillah damang Mang Ohang cenah Mang Ohang saruna ini jadi pawang buaya lah rasana tucuk saha itu pawang buaya yang sieun ku buaya lah sieun ku buaya wadul lawi waduh sieun ku buaya mehna ge buaya buaya naon ya buaya darat motong kitu reng hai Assalamualaikum sampurasun Mang siapa heula penonton siapa heula hang ya penggemar Ohang wungkul tuh tinggal tuh seueur tuh di hareup Ohanger teh ya aing nyapa beungeut anu marah mah lain merenyeng kitu sia teh udah geus kieu beungeut kami mah alhamdulillah nepi oge nya ka dieu uing iya nya. alhamdulillah siapa heula tuh siapa lu sapa teh tanya oh Wilujeng Wengi kumaha Ramang kitu atuh Wilujeng Wengi kumaha Daramang kumaha Daramang terus ai Daramang mah tuh nuhun nya ieu teh acara naon ini tiluna dalang ning dalangna tilu lain tiluna dalangna tilu nya aya Dadan Suraya tes satu artikulasi teh Dadan Sunandar Sunarya nya aya Wawan Dede Maung Dede Amung Sutarya yo Imaner naon Imaner teh RT naon RT itu Iman Raden wah Iman Supriyadi nya alhamdulillah pokokna mah dia nirempek resep di dia nya ngahibur urang Suryalaya hang nya pan teh dina acara eta teh Milangkala pasantren pondok pasantren anu ka 120 20 tahun
Wing teh cita-cita ti baheula ge hayang non pasantren ka dieu ngan kaburu kolot. Ayo urusan ilmu mah teu kolot Urusan ilmu mah teu kolot teu budak. Nya maksudnya Tidak ada kata terlambat, Kang. oh tapi da wing mah hayang asup heula ka nyamun ka SMA lah gitu ka SMA na gitu urang teh. Lain naon di dia mah rek kolot teu budak ke pan di dia mah teu naon menerima wae. Bisa. Sana jeung Diajar kolot. ngaji. Komo maneh can huntuan. Hah? Komodinya can huntuan. Kan jadi huntu. Paduli teh ngolo tadi ge aya nu ngomong awewe ngigeulo. Naon? Marukana teu kadenge ku aing. Kumaha cenah? Naon? Cece si Ohang. Pajak si ganu ngegeuleuh kitu ka wing teh. Lain geuleuh resep meureunna. Oh aing cek nu hijina. Oh eta si Ohang teh sugan teh kasep. Duh. Ini paduli teh aing mah goreng oge da manfaat. Aduh. Katanya oh Manfaat kenal atuh. GGM goreng-goreng manfaat. Oh GGM teh goreng-goreng manfaat. Manfaat. Oh. Manfaat keur saha? Keur saha we? No. Ya. Oke, ye. Alhamdulillah. Siap. Tos bes. Baru kana ngeprokan manehna we. Inilah. Ayo. Nya, saburukan manehna nu dikeprokan teh beuneunan pede. Kelas. Nah naon maneh teh Nya naon? saha? Yo, eta Satgas. Keamanan. Keamanan, Satgas security. Suryalaya yo aya tukang suhu ka luhur panggung euy. Mana tukang suuk? Lain tukang suuk, bleguk. Saha? Eta teh Bapak Gubernur Jawa Barat. Tuh, tegaul teh si Ohang mah. Saha? Bapak aing teteh. Damang, Oh, mohon. Alhamdulillah. alhamdulillah. Saha salira teh? Tatanya teuing. Belum urang Sunda bola kitu Ditaros sih. teh jawab nu bener. Naon? Itu Bapak Gubernur teh naro saha salira. Itu nanya. Nya, Terus kurang kudu dijawab. heeh. Nya kumaha uing weh? Di mana kawit? Jadi itu. Oh. Tapi masih kene kategori manusia. Gitu. Tah, palebah dia mah kudu dijawabnya manusia tuh, Pak. Oh, manusia. Naon? Boga perasaan. Aya, Pak. Aya. Boga hate. Aya sih kana mah. Boga Pak. mana? Aya. Nah gawe teh nyeri we awewe. Kola palebah mana ieu ulah nyebarkeun gosip. Ngaku we murid Abah. Di mana ngaji? Suryalaya. Kasaha mah abahna? Abah Anom, Abah Sepuh. Abah Sepuh. Ai kalakuan nganyeri awewe batur. Pak ieu teh Pak seueur jalmi, Pak. Oh, seueur. Ulah nepikan Cenah nyebarkeun. tukang suuk, ini nyebut bapak. Dah, ieu diserang ningan. Kusaha. Abi meni eta cenah disurakan berarti nyanya. Oh, jing atuh ai hirup teh ulah ngaguha kitu. Enggak gua kumaha. Aya tingali sumutna guha. Ngosok ka pedang karap lah. Nya lah. Ai Aduh. kunaon naon le? Pan ieu urang teh keur nungguan anu viral. Urang mah. Oh, viral memang. Aya lalaki ari beungeut goreng patut, ai kalakuan kawin wae. Karasa Aya eta teh. Aya. Oh, Oh iya. aya eta teh. Aya tokoh Jawa Barat, tokoh Sunda. Oh, Oh nya, ngakuna seniman. nya. Make hate, Hate. guguru ka Abah, ai Nya. kawin di Subang ninggalkeun awewe. Eta teh. Jeung anakna Eta Sukabumi ninggalkeun jeung anakna. eta. Cimahi ninggalkeun jeung anakna. Banjaran ninggalkeun jeung anakna. Ayeuna der deui ka urang Majalengka teu gablek pikiran. puas ya. Ulah kadinya deket baturna belanya. Saide jeung eta mah. Teu kelak. Abdi mah tos ingsa, Pak. Bete ngobrolkeun. Heeh, jeung si itu maneh mah samazhab. Sama Sapa ngabeuki, Pak. Heeh. Tuh. Saguru
Tuh. sailmu Tuh. saorganisasi nyaeta organisasi lalaki cutrot. Bener teteh ah. Ari abdi mah sanes kitu Pak, abdi mah melestarikan kata-kata sepuh, melestarikan kaum hawa supaya tidak punah. Pancek kolot baheula cenah lamun rek kawin teh kudu milih-milih rapi, mindah-mindah rasa. Jadi lamun pamajikan geus eueuh rasaannya kudu pindah Pak. Tah. Ulah kitu teh. Nya ieu mah Engke aing disarwakeun jeung sia. Keolaanan. tong tugang tegung anjing sia teh. Oh maneh beda jeung si ieu. Beda, Pak. Naon bedana bangorna Ohang jeung bangorna Dalang Wawan? Kayak sakedap sanes bangor, Pak. Oh naon bedana rucahna Ohang jeung rucahna Dalang Wawan? Ari itu mah di teteangan. Heeh. Iya mah awewe nu neangan abi. Aduh. Marukana kumaha. Sigana awe mabok nu neangan sia. Naon mabuk. Ya, beurit ge mikir bogoh ka maneh. Atuh mun disarokeun jeung beurit atuh. Anu ieu tuh nu rada intelek. Naon kelenci? Cucuk. Nah, tuh pada eta mah gosip, Pak. Ulah usok ulah nyoban barteng. Ulah gosip-gosip kumaha kudu ngaku. Oh ngaku. Pan ari pengikut Abah mah lain teu boga dosa tapi ngaku kanu dosa. Nah, Nah eta Oh Ohang. nyanyan. Ngaku yen Ohang teh pernah jadi bajingan. Bajingan nu teu luyu jeung tangtungan. Kala naon maksudna naon ya? Dinu golek ge nu bajingan mah Arjuna, pantes tangtunganana. Kasep, Kasep. panggilan jabatan. Oh iya. Beungeut model sia kalakuan bajingan kan teu pantes. Ari beungeut pikarunyaeun ai kalakuan pikasabeleun sia mah kitu. Kala. Banget pikasabeleun. Pikarunyaeun. Pikarunyaeun. Da lamun ningali beungeut sia mah pikarunyaeun hang. Beungeut watir. Terus Hirup coba buuk teu anggeus. Ceuli rancung. Heeh. Irung dempiak. Untu coplok. Suku jebrag. Heeh. Pan pikawatireun ai kalakuan ai kanyut dihamur-hamur sia. hamur sia teh. Bor. Tekeun maneh. Batur mah mere maweh teh ku hartabana, sia mah mere maweh teh ku kanyut tuh. Oh jadi salah. Hah? Salah lamun boga banget gitu payu ka awewe kitu Oh, salah. teu pantes. Teu pantes. Lain salah teu pantes. Teu pantes. Pantes. Yo, Pantes. lamun dalang dadan. Ah. Loba nu bogoheun wajah. Wajah. Panggungan unggal peuting Nya. beungeut kasep Beres. turunan Abah Asep. Nya. Ai sia. Oh. Playboy Jawa Barat Ohang tinu ngaranna kitu pantes. Monya Playboy Ohang. Ye. Nyakeun wae itu salah nama awewe, we betah rajangan ka aing. Nu aya nu leuwih teu pantes mah justru eta. Naon? Naon teu pantes? Nu teu pantes mah nu kasep, boga jabatan, harta loba, terus osok terkenal. Oh, boga harta, Ah. boga wanda, Wanda. boga kawasa. Boga kawas. Naon teu pantesna? Da teu pantes nu kitu mah atuh. Naon teu pantesna? Nya teu pantes lamun non boga harta, boga wanda, boga kawasa, kasep di ongko, nya andana teh kasep kitu. Man nya ditinggalkeun ku pamajikan. Wow. Aya nu Aya nu kitu hang. aya nu kitu. Ngomong naon sia? Eta nu bieu, Saha? eta nu kitu. Saha? Eta nu ditinggalkeun. Saha tinggalkeun ku Eta pamajikan? si KDM. KDM teh. KDM teh pan eta teh surhatan. Curhatan naon? Curhatan Kang Duda Merana teteh. Ye, KDM teh Kang Dedi Mulyadi nu mulana gitu. Oh, kala Iya. naon Sekali deui saha? Kang Duda Merana. Oh, eta mah baheula sia teh. Oh baheula. Baheula. Ari ayeuna? Ayeuna mah Kang Duda merajalela. Dengekeun. Naonna? Mending keneh jadi lalaki boga wana, Heeh. boga harta, Beres. boga kawasa ditinggalkeun ku pamajikan. Mohon. Daripada beungeut rujad siga jalan di Tasik.
Ari gawe ngawur-ngawur anak unggal kabupaten. Udah itu na geus barosenan Pak. Sadar merenang. Emang salila ieu pamajikan mana teh sadar? Nya teuing teu ngarti we. Ayeuna ge pamajikan sia nyusul ka dieu. Aya atuh Pak. Ayo. Siapa pamajikan Johan? Ayo. Tarang ilu ka Pak. Tarang uli ka panggung eta mah. Ya Allah ya Robbi. Iya emban aya ka dieu. Ya Allah ya Robbi. Gusti. Aduh, alhamdulillah damang bunda. Assalamualaikum Bapak. Bapak mah ari ka Ibu Kokom ngirim surat. Ari ka Abi ngirim surat leasing Bapak mah. Kang. Iya Pak majikan sia reuneuh. Naon Pak? Iya. Ngaku. Urang dikumahakeun tadi peuting nepikeun kareuneuh. Naon ya sia? Ngaku ayeuna Hey, hey, aya hey. Bapak Gubernur. Hey, lain masalah ya itu teh loba jelema. Cuk ning aku aing nu teh oke Ade, aing nyaho selera sia ayeuna mah. Aduh. Maksudna Sugante sia jadi playboy teh selerana alus. Bapak hayang Ari bogoh ka karung mah jeung naon sia. memang bener si Bapak Gubernur mah level mana masih gak urang kue bangket joget jodog monyet nyaho teh tingali atuh teu hayang teh ngalin lagi si eta. kurang kumaha geulis ya Bapak Abi geulisnya. Oh nyaho kumaha tapi dah satu rumah sah. Kang, digarap keneh nu kieu. Henteu Pak. Kang, aing ngagarap nu kieu asupna belah mana? Bu, kudu dibuktikan heula nu kieu mah Pak. Hah? Kudu dibuktikan heula. Sok atuh asaan ayeuna. Coba. Iya ayeuna model kieu hareupna belah mana hareup. Sok, uing teh pan kieu, pan bingung. Si ieu teh ai si teh kumaha ieuna ditinggalikeun Pak di buligiran. Saha kieu ieu di buligiran? Si ieu di Terus? buligiran. Maneh nu kieu tega ngebulugiran. Nu penting mah urang kudu nyaho di buligiran, dibawa ka balong. Terus Oh, di Tasik mah kudu balong. Terus? Alumpana ka balong. Terus? Pasti balong bluk. Heuh da aing teh tambah terus dicirian ku korek api digesruk we kitu. oh tamaban sia teh. Aduh. Iya Allah ya. Ya Allah ya Robi, Hang. Nah, Ari sia tuh dinu bangor ge nemen-nemen ting ulah bangor teu pada eta. Ih Bapak mah can apaleun rasana. Yeah. Cobian heula atuh. Kunaon? Rasa naon sia teh? Ieu. Apaan urang teh ada dagangan di tukang aya bala-bala aya combro aya misro. Gitu atuh. eta biwirim di cowau gitu. Asalna mah teu kieu Bapak di jalan diseureud engang ieu teh. Oh. Kan bakating hayang tampil prima harapan Ari Bapak. maneh pernah jadi parawan? Ya pernah tuh jadi parawan ting-ting Pak Abi teh. Pernah? Pernah Pak. Oleh siapa direnggut kegadisannya? Bapak mah. Lamun ngabas tuh kita sok sadar deui ya Allah ya Robi. Ade kumaha cenah? Nyeri abi teh pot mah. Oh, kadir kira-kira. Soalna lain naon lamun ngimit Bener ngomongna atuh si teh. Nu bener sia Ingat teh. jelas, Ya ya, ngomongna nu aing jelas. nanyakeun ka maneh, aing maneh pernah jadi parawan? Pernah Pak. Parawan maneh kusaha? Eta urang ge bingung parawan ku sada hari teh abi digadabah ku opatan Bapak. Teuing nu mimitina saha? Nepi abi teh ceurik harita curhat. Harita mana teh ku opatan? Opatan. Mana ceurik? Ceurik. Kunaon ceurikna? Nyeri hate hayang teh ku 10 atuh kagok aing teh. Nyeri kana hate teh. Aduh, kieu nasib teh. Dipeluk-peluk Bapak. Sanes muhrim. Bapak di nyombean abi? Urang mah berehan. Sia dana awewe naon sekali ditawarkeun. Ieu pot dalang. Urang mah harita alhamdulillah boga budak hiji. Aing neuleusiat, aing batur mah juru kawi make sinjang teh meuni pantes, meuni singset. Nah sia make sinjang terus make calana panjang. Gusti ari sia boga salaki. Boga tuh Bapak bisa pajarkeun teu boga abi teh. Aing maneh boga salaki bener. Boga 8. Teu ohang wae abi teh. Pokona mah ningali lalaki teh wow. Kalaksanakeun digalei kabeh ku abi lalaki Pak. Ngan orang Tasik can kagalei teh Pak. Awena naon si kieu sia teh? Main galei weh. Ih amit-amit aing. Tapi ayeuna aya keneh salaki. Alhamdulillah aya Pak. Boga. Boga. Lalaki normal. Alhamdulillah.
Alhamdulillah lalaki Pak tak can resep ka munding abi teh Pak. Pertanyaan orang, Mumun. air laki ningali mana gaceng gitu. Ya Allah ya Robi gampang Bapak. Teu gaceng mah ku aing digelang we eta lalaki. Goblok aja gitu. Salah di mana urang? Salah di mana? Gelang naon sia? Cek Bapak naros. Nah eta lalaki teu gaceng pon. Gaceng Bapak, da ku abi digelang. Gelang naon sia teh? Harapan banget tak gelang, sepatu. Kalau Oh, di laguan. Dilaguan. Laguan maksud nama. Dilaguan. Aduh, ai mana dikencarkeun wayah kieu. Eta nih siga Bapak kabagong. disangka biruang gitu. Disangka kabagong berenang. Dikencarkeun Bapak. Pon, Ai pon, nu kieu payu sabaraha di pon, terminal. eta, teuing Pak. pon, eta susu 2 nana mau di kilo aya 7 kiloan. teh. Astagfirullahaladzim. Si Mas Salpok nanti kanu kitu wae. Pon guru. Iya sih ya dalang paling aneh ai cicing di Bandung. Ai kalakuan belah kaler. Kuat ka di kilo sagala. Ya bedang aneh. Ai ngaku di kota Bandung. Ai gaya ngawayang Parawang. Nah urang Karawang ada teu kitu ngawayangna. Tuh cicingan. Nu ieu dek ngilo susu itu Bapak beri ngilo naon Bapak? Ari ieu mah cicingan geus teu hudang-hudang dalang ieu. Aduh. Lamun dinu golek sia golek naon? Golek Ban, naon? pamban. Dewi Sinta tuh. Wah, Sinta. Saya Sinta buhuk. Mana Rahwana? Rawana bisa lah. Oh, anjing Rahwana ompong. Oh, kan, Lawana mah can punglak, Kang. hah? Lawana can punglak. Nya can punlak, punlak. Nya angap tuh, nya angap Oh, tuh. sok Kun bae atuh. da ieu mah. Sok, mana Rahwana? Hah? Rahwana. Apa jadi Dewi Sinta Pak? Hah? Dewi Sinta. Lain sih mah. Jadi naon? Monyet awewe na. Anu man obong. Bong. Aduh. Jadi Anjani we geus. Tapi Rahwana memenang milih. Menang milih. Da urang teu satuju maunya Sinta model kieu ngaruksak. Menang bener. Ngaruksak atuh kanu babad wayang. Leres. Cek batur teh Sinta teh geuningan siga karung tarigu. Ceuk. Nya. Aduh eta tah. Pak tapi ge sinen bekeh Pak, tong Beken, ditahan. beken, beken. Bekes. Iya ka. Kawentar Sia kacan. geus itu geus 3 minggu aing teu muter-muter beungeut sia boga skincare di mana teh beungeut rada kitu. Justru rada kitu. Rada kitu. Rada kitu. Anjir. Make cai atuh panungan cai hujan we dikecak-celakan kitu tah. Bunget dimake naon teh bareureum gitu beungeut teh. Dicabokan ku salaki Pak pada teu manggung. Sia teh teu manggung wae sia teh. Kitu wae hirup Oh nu teh. ngalah duit sia. Nya tuh abi Ai Pak. saraki gawena. Ngajedog sia teh mah judol Pak. Naon judul teh? Judi online. Judi online. Sidik Haramnya. sia aja nyaho. Ampun. Ampun teh. Oh iya teh emban. Emban, Emban Dewi Sinta geura aya di dieu Lin. Aya. Coba. Aya emban, mana emban? Sok Mana emban? keluarkeun. Wayang emban. Aya emban Wayang turun, emban. Pak. Kaja gua anggur dinya. Aya warna wayang emban. Aya. So. Tah. Tah wayang emban teh ieu, Pak. Tah. Nah. Atuh buka eta na dah. Aduh. Mirip siapon. Nya mirip aing oge Kembar bopon. identik ya. Muah. Bener. Anggrek dicium ang, diang. Itu kayak dicium ang. Motong. Itu si gaman itu. Tayang. Kan itu. Sarua pisannya. Hei kamu, kembaran aku ya. Iya dong. Kamu- Tapi ada bedanya dong. Bedanya apa? Aku mah susunya kecil, kamu mah gede. Tapi kan susu kamu mah tidak ada singkayoan. Oh. Kamu ada singkayoan nggak? Ini mah susunya masih apa? Kenyal neuner. Yang kamu mah sudah ngaburai. Aduh Gusti. Sok geura Rahwana teh. Rawana. Heeh. Jadi ya. Heeh, sok Rahwana teh. Itu heula. Beda itu atau Di ieu heula anu make geuningan ka dia itu teh. Bendrong, kan papa dia bendrong. Lah dia. Si bendrong teh baledog berarti heuh. Di dia. Heeh, sok. Sok. Bandring itu Bapak. Heeh. Aing di bendrong ku aing teh cenah. Bandring. Bandring. Heeh. Sok, ku Padalang. Oh. Langsung. Kemana? Iya. Hah? Lejeng kemana? Nyandra dalang, biar bicil maneh.
Untuk sianya ampun. biti sia ih. Sia mau kena biti sih teh. Lajeng ye Prabu Rahwana jigra-jiga kemanikan prapta kejadian. Halo mampak ke babak dening bentrong dia. Kuat ka di jalmi teh jalmi. Pinah saya teh ka ditu atuh. Ngomong atuh. Urang ka ditu urang pindah. Maneh gedeng permoni. Gedeng permoni teh kulantaran bogoh ka Rahwana maneh ngarubah diri jadi Dewi Sinta. Oh iya bener. So. Dan Ratu Siluman tuh macam-macam putih-putih. Gedeng permoni hilang wujud gedeng permoni jangan Dewi Sinta. Lain kitu mimitina tuh. Iya gedeng permoni nuju Gagaro. Gagaro. Kulantaran ngabondon. Mani dibondonkeun. Di dia mah dongdot men bapak ah. Kulantaran ngabonon ngajual diri hargana 25.000 kopatan. Anjir murah pisan atuh. Kasih saya nu daek gratis ge mah daekeun atuh. Acan aya cuci gudangna. Goblok cuci gudang lebih murah. Lancingan lebetna rawek. 7 dinten teu digentos. Kacita bau cuek. Iya susuna aplek-aplekan. Kumargi kamari mah teu kiat hoyong ku pameget teh nu kersa akhirna dikenyot ku anjing. Tikut ya. Buat kebebeakan. Dikenyal ku anjing. Iya tapi kan nyeri ka peurih nu kalakonan teu ngaleungitkeun rasa kacinta ka Prabu Rahwana. Ieu gedeng permoni ngajang ngelek salirana ngawujud janten Dewi Sinta mamalihan. Paku. Teh nolol atuh da bingung. Sugan teh ngilu ngadalang ditakol. Cicing. Sumangga ieu Dewi Sinta lumampah. Goyang dompet, goyang dompet. Goyang dompet, goyang dompet. Tolong dong. Paling Aisyah naonan. Aya Sinta sih gak kitu saya teh ah. Jeung make goyang dompet atuh da. Kudu lama lamun aya nu salah teh mana teh tuh nyaho nya teh Sinta teh teu kitu. Oh, ka maneh mah asa bleguk. Jadi urang kudu kumaha? Kieu. Lu biar kita. Iya sumangga Dewi Sinta lumampah bade menakan Prabu Rahwana nu nuju nyeri kanyut. Kumaha cing? Hang, di mana-mana ge di dalang dibayar ngahibur aing. Nah aing nu mayar ngahibur dalang. Nuhun Pak. Nuhun ah. Nuhun Pak. Mangga ieu lumampah Dewi Sinta. Kera. Juru kawih ulang acara dogoy atuh. Sia teh, ai palebah balik aing hayang disawer. Hayo geura nyinen atuh. Sok atuh ngelagokeun jambu batu. Alas. Jamu alas ya teh. Alas. Sengaja nakal katapa jabe areuy jeung areuy sengaja mah Bapak Haji Dedi Mulyadi nemang teka
Dadan Sunanda. Nah Arisia, hei, Kasurupan lain dalang dadan saya kene. hargaan sia teh Atuh teh. galo. Awewe ieu teh. Kalau kasurupan. Burung palung bodoh gelo sanajan siga kadut ge awewe. Awewe. Kudu diajena. Diajenan, romantis dihargaan. romantis romantis atuh. Sanajan kitu rupana ge angger bisa ngalahirkeun nang. Tuh, bener. Kala. Ulah sok ningali katangtunganana, tingali eusi dirina. Eusi dirina. Ulah kabobodo teh nyok kasamaran tinggal. Sanajan ti luar katingali buruk di jero malu Hasem. buruk. Di jero mawut-awutan. Masalahna kieu pan bete keupan. Sok contohan kumane. Lalaki teh kudu nyontoan. Sok Nyontohan. Sok contohan. Kolenggi abdi mabati alim di anggo sampaian goreng ge abdi mah abdi Sarimin mau ke pasar. Maju, lain coba guyup. Contohan. Sinta Aing teu ngeunah. ngomong mana kurang. Ya. Sinta. Rahwana. Rahwana. Ade. Iya abi atos omeh Rahwana. Goblok sia. Ulah ngaruksak pakem atuh. Ari Sinta mah nyaritana ge atuh kumake rasa. Lembat lembut. Banyak sih Rahwana Sinta nyaritana tos omeh. Kan kanggo kabersihan Bapak. Benar. Iya sumangga Dewi Sinta tangtunganana jangkung alit camper. Mana pecah ku ari Pak. Kali cepet. Aduh. Kala. Nah Dewi Sinta teh kieu. Tekiat Dewi Sinta hoyong siga nu tadi ngabelekuk Cobi teh kenging ngalangerepak. Oh mohon laras. Dewi Sinta mah atuh meuni rancunit keupatna ge keupat perak. Mangga kapayun Sinta. Tuh bener pan kitu mah ngeunaon sama. Sising. Maju Balik mundur. deh. Maju mundur sia teh. Pon, Ya Prabu Rahwana. dua panggung yang mana pegang. Kade Prabu Rahwana teh kudu ningalikeun wiwaha. Oh. Ai Rahwana teh raja berat beunghar. Kaceluk kaun awun kakocap kajana pria kajam paring ka angin-angin. Oh. Rahwana. Tok. Cia. Ganeng sia teh. Heuh maneh. Naon? Apa jadi rahwana ohang? Oh, sorana ku si eta. Ku si eta teh dalang belegu. Kuda langit. Heeh. Eh, cing sopan atuh. Nya. Sok. Hormat heula. Wah, Hormat ka Hansip teh. Cia. Hehehehe. Irahwanana geus alus pisan ieu. Eta huntuna pon berekeun pon. Ngerakeun. Ieu Rahwana geus alus pisan nyaritana. Ngan begitu ngawujud jadi manusia geuningan Rahwana kunaon siga oa. atuh pamni tong diowakeun teuing, Pak. Bro. Gagah atuh Rama. Ayo dalang. Ayo. Segera nyarita Rahwana. Siap. Ya. Kunaon? Si naon? Sinta maksudnya mah can anggeus atuh situ. Sinta. Iya. Sinta.
kula teh tadina mangsa peting jemplang-jempling ngimpi Nah jadi siga gaya Siapa lagu Sinta siga jadi siga engklak-engklakan. Ingat kai Rahwana dijaga gagah, Komara gagah. jeung Wibawa. Wibawa na jaga. lain lagu Darso saya penggemar Pak. Wibawa Komara ieu Rahwana teh raja nu ngawasa saalengka dirja. Kudu katingali gagah rongkas ya teh sanajan huntu coplok 13. Banyak kabeh. ternyesa tuh Irung katinca kumuning. Tapi tetap Rahwana kudu ngajaga wibawana. Hei, Siap. ayo kidalang, geura nyarita Rahwana. gening kula ngarasa ayeuna bingung tadina cita-cita kula nyayeuna panggi nu geulis kawan diwanti endah maliwarna lir ibarat bidadari nah geuning kabuktianana Sinta diri kaula rek nyebut geulis teh fitnah cinta kaula teu wasa nyebut anjeun teh jangkung leutik campernik geuning buktina jiga karung goni geuning Padalang geulis cenah Sinta. sorry anggap wae anjeun teh geulis Sinta bari jeung diri kaula mumpang kana eta perkara geuning pameun teu anjeun lir ibarat bulan purnama nu moncorongnya angan jagat ngan jigana teh ieu bulan teh katutupan ku mega surem Sinta Ieu teh surem teh kulantaran datang bulanna teh cocok. telat Batu iya pesan bulan sekali. Sinta nah anjeun ngalengkah ieu bumi jadi gunjang ganjing lengkah anjeun kuduna lengkah ringgit tapi geuning lumapah anjeun mata gempa Sinta aduh ampun kudu kumaha kula nya hareupanana Sinta ya Sinta sakuda kaula teh kudu nyulik sampean tapi geuning sampean nu hayang diculik ku aing ha kaulanun kaulang Kang Rahwana Siang ngomong kitu apa sih? Sora awewe. Sana awewe bieu teh. Tabu. Tapan ai pan urang pandalang gitu ngomongna mana papeta Punten Aa. anjir nya tuh Lain teh ateleh sebut aku sih ya. merang kaulanun kaulang Kang Rahwana aduh geningan Kang Rahwana teh meuni ditilik ti gigir lengik ditetep di hareup siapa si Allah cemeng gitu cinta teh Beung dibalik atuh da. Mau nyara ka nyebutkeun ka Rahwana di gigir lengik atuh ka manehna. geningan Kang Rahwana teh meuni gagah kasep ngarempereng koneng gandang pertengtang engkang ka desa kedap engkang abdi teh sono ka engkang ka desa kedap engkang ka dia buru goblok ka desa kedap engkang ka teh beri sono tersunik Samanukna aing ge hayang. Komo Sinta sia-sia. Aing ge mikir 2 kali. Ait. Kabayang digegal ku maneh roges. Tah, aing mah komo kumane mah aing cen ka bawah ngapung. Komo aing ge geus nyaho nu maneh mah. Ah kitu weh. Hei, mane mah teu nyahon. Maknya saya sih kitu. Yey, ampun kain karung boni. Dasar maneh oke siap puntan hitut aingnya. Nah Arisia Kalapasea. kalau kapasea Aisyah mah heula keur ngora cenah keur SMP anu sok kena ongsi popon. Teu hayang. Mata eta lu jadi teu hayang teh. Dari mana pernah resep kasih popon keur SMP. Lain noong.
urang teh pan ngaliwat. Pan kosan teh rada pan Oh, bener teh ban sakosan ieu baheula. Kosan. Jadi ngahiji gitu kawa awa jeung lalaki teh dipisahkeun. Mana pernah sekolah baheula. Sakola pangan semet hareup sia eta mah da soalna mun ka jero kursi beak siga rinyuh sia eta mah dahar we. Goblok anjing. Dasar mah kenyang toko ieu teh. Sakosan. Abi dikacai, ayo we kacai dibuka pantai abi keur ngompol. Dengekeun setel lain eta aing mah. Teresep aing mah kali gitu. Maksudna kumaha? Kaca. Mana sok iih? Sakosan Pak, sakosan. Yo sakosan. Di kosan teh kan awe lalaki ngahiji. Abi teh yang kehampangan Tapi dibuka. mana teureuneuh hari tengah hiji? Da di KB abi untungna. Mainnya saya teh SMP di kabe. Abdi mah motekar. Sancan Bapak Gubernur. Dengekeun. Aing penasaran sia keur SMP ke di KB. Di KB abi mah da Arisnya di KB jeung naon? Meh naon? abi mah turunan Pak tekau katoy lalaki jo we gitu daripada tiap tahun abi gitu ngeus abi mah mending di KB jadi meh Sanu tenang nek daekeun ka maneh atuh. justru eta da di cuci gudangnya mung armungeun Pak Jadi padahal mana mun kiip pantos sok dibukakeun. dibukakeun pas ngaliwat ohang sini aku lagi ngompol tas hudi eta dihare-harekeun we ohang hare-hare we pateu kabita Nya naon teh kabita maneh? Eta teh pasti hare-hare. Geus dikitu kan hare-hare sabab naon? Ieu mah nyaokeun ngaliwat, saacan eta teh saacan nawarkeun diri. teu nawarkeun diri teu Ari biar. ngan urang mah beak Kayak sekedap nawarkeun diri, ngajual diri. Emang saru nek meuli mana ngajual diri? nya justru eta eueuh Pak abi ka tukang beca hari taker SMA hei naikin aku dong naikin eueuh Pak udah naikkeun Amit Tapi mana saraki maneh daekeun ka manehnya? apa digerebek Pak matak daege lamun tadi digerebek mah nya boga budak bunga boga salaki amit saya mah amit aing mah kudu kreatif lain kreatif leguk ai baheula sia teh aing mematak ongke ningali maneh ari sugan teh make calana jero teh nu halus lain sia Naon? calana bola bari jeung baheula man Oh iya teh calana naon kolor. kolor Si eta make kolor. tulisanana teh pan 10 Maradona ke Argentina baheula dengan belang-belang aing mah amit aing sia teh oh harapan bapak ngomong gitu geuning di kantin orang dicium orang dicium inget kene orang mah terang bener lain dicium Naon? urang pan ti kosewat kana bangku maneh keur di dinya tuh we ka aing huntu coplok deui pan diadu jeung pipis eta jadi huntu Waduh, ternyata maraneh teh pernah saling bogo. Ya, Biasanya gitu. Ada kenangan, ada di kampung kenangan. masih ece. Kenangan terpendam. Memang sebenarnya mahang, maneh teh cocokna kasih popon. ah Sabenerna mah. jangan karunyang kayak budakna jadi naon Pak Maksudnya kumaha? Waduh, urang sakieu si itu sakitu. ang Buat teuing anak lemah karasep gareulis centang tuh. Enak karasep gareulis engke teh nanyakeun batur teh. Eta budak tatangga. Wah, nyeri hate ye. Lain kitu anakna nu ceurik. Hah? Anak maneh lamun maneh is si popon jeung ohang kawin, budakna kasep ceurik budakna teh. Nah, Ningali bapana, nah Allah Gusti Gunon bapak aing teh goreng-goreng teuing. sigana mah kitu. Ningali indung dianggap pembantu. aduh Gusti nu agung. Tapi hang alhamdulillahnya pon kudu syukuran ka Gusti. Alhamdulillah. Maneh ditakdirkeun beungeut goreng jadi duit. amin Pak Alhamdulillah. Moal aya beungeut goreng model kieu kan honoran gede. moal aya di bawa wae ku Bapak Gubernur atuh Ya, Damun maneh hebat. geulis pasti jadi bondon. tapi bener oge ang Nah, heuh sia. Mun maneh kasep jadi tukang tipu. Pak, nya oke sih. Jadi syukuran maneh mah nu ya ampun kieu mun ngadoa teh ya Allah alhamdulillah abdi teh ditakdirkeun jadi jelema goreng patut ya Allah. Geuningan abdi mah rezeki teh tinu kagorengan beungeut abdi gitu. Mending keneh boga rezeki tinu kagorengan beungeut daripada boga rezeki tinu kalakuan goreng. bener Jeung maneh mah pisurgaeun. Surahan kumaha, Pak? Pan dihina wae. Oh dihina wae. Ulah Emang karena jelema jelema nu dihina wae doana ge deukeut jeung Gusti dihina wae ku aing sia mah sabab sia lamun teu dihina ku aing moal boga honor ti aing ang jika tuh ka surga ayeuna jik
Atuh maot teh. Tahlilan mah kurang aman, Nagasari aman ti urang. Goblok. Han amanat aing mah. Mun maneh engke di surga nya ulah milih bidadari nu siga kieu. Moal Kunaon aya. Pak, kunaon? Oh nya teu kira-kira ka surga rek milih nu kieu. Apa dia teh bidadari Pak, ngan diturunkeunna di nasi padang jadi we bareng. Peranghakan we terus. Amit si bego berangakan. Kang jeung aki ka dieu ki. Nah, sok. kabeh ge. Oh, si Oki si Ohang jeung Aki na. Dijog-jog yo. Anjir. Walah, cepat. Pegawana biasa ya mah. Oh, salam. Oke. Ke. Iya Ai mik cekelan dalin kanyut eta teh. salahnya. Oh. Heeh. Coba Ki, kadi ngarendeng jeung Ohang ngarendeng. Kapayun, Ki. Ngarendeng. Seri. Heeh, beungeut meuni sarua kieu. Seri. Sarua ompongna. Tapi si Aki keur ngorana kasep. Kasep. Katingali irung mancung. Alhamdulillah. Aduh, alhamdulillah. Kanyut laer. Lebar Ki. lawanen. Itu. Ki. Eta salah. Ulah. Waduh, ti mana Aki teh? Di Putaran, Desa Putaran. Desa Putaran lieur atuh Ki. Desa Puteran. Oh. Caket Oh. 2 kilo di dia. 2 kilo. Nya leuwih atuh aya Ki sabaraha kali ngilo. Jarakna beureum. Oh, Aki teh saha kagungan nami teh? Mang Iim Parang. Waduh, Mang Iim. Parang. Waduh, gelo di kadek. Tukang dagang parang. Oh, tukang dagang parang. Aki teh sok dagang parang. Ya Allah ya Robbi bahaya ya. Bawa alat-alat pembunuhan. Pangnatara aya nu ngarampok ge Oh, lamun dagang parang ku masuk coba tritu sok tritu. Cing lamun laki dagang parang Dagang parang sok. Ti paling Ibaratnya dia, Aki Ki. dagang parang. Sok. Cing, kumaha dagang parang Jak, jak, parang. Sok. Parabot kuat. Sok tritu. Urang Tasik mah pan biasa dagang. Sok. Oh, sok. Aki tiasa teu tidak ada hawet itu calikna. Jauh Sok. teuing jeung Kumaha sok nawarkeunana sok. Barang awet. Parabot parang arit tampak pacul. Barang awet kanggo pertanian. Ai tadi naon parabot kuat? Eta naon? Ya kuat apa? Sok coba kerba parabot kuat. Parabot kuat. Sok coba Ki. Bagi. Parabot Ya, Ibu Popon, parabot kuat. Aduh, Bu Popot, aduh, eta meni manter si Aki. Mending ibukeun Aduh. Tangkep si Aki. Aduh. Salah. Ieu teh si Aki teh jelema paling panjang. Naon? Panjang naon? 11 meter. 11 meter. Nah, Iim. oh bener 11 meter. 11 meter. Aya panjangna 11 meter Ki. Naon sih teh? Anu panjang 11 meter Ki. Anu na. Sok bae dagang Eta parabot kuat itu parabot kuat. Dagang 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 jarang parabot panu dagang kieu teh. Parabot kuat. Oh. Parang arit, parang pacul, kampak arit, pacul, parabot kuat, kanggo alat pertanian. Kopro. Kena Ki. Ai parabot kuat kanggo alat pertanian teh kumaha ai parabot kuat teh naon eta teh? Awet. Oh, Awet. Kuat Aki ge asup nu awetnya. Yuswa sabaraha? Girang langkung 72 tahun, kelahiran 53. Oh, apal Aki dilahirkeun tahun 53? Cek. Itu cek kolot. Cek kolot leuwih Leuwihnya. leuwih eta baheula mah sok main catet teu buguh teh di Iya, Kemang. nya. Leuwih paningali akte kelahiran. Heeh. Tanpa akte kelahiran. Teu make akte. iya. Tapi Aki dijieun mah ku indung bapa. Ya pasti. Oh, pasti boga pamajikan. Aya. Mana? Sina kaluhur atuh. Sina kaluhur. Mana? Pun bojo teh rada kirang sehat, mung maksakeun hoyong lalajo ka dieu teh dumasa disareun ku abdi. Da abdi mah dugikeun ka sareng Bapa Dedi teh. Ka Majalengka, ka Cingambul. Udah nonton. Da penggemar Bapak Dadan Sunandar Sunarya. Anu ti grupna nyaeta Baraya Ngampar. Oh, Aki teh awas. Ari ayeuna pamajikan aya. Sina ka dieu kira. Mana Ki? Sauran.
Maka dia cek. Mah ka dieu mah, nangtung mah. Mana mah? Nyebutna naon ki ka pamajikan teh? Naon nyebutna aki teh mah? Kan kadaya. Ayang, ayang. Ayang beb. Ayang saha ngaranna ayang-ayangan. Ayang-ayang gum. Oh, iya nya. Atuh jemput. Jemput atuh Apa jemput. nak nini aki mama ki? Jemput ki. Iya sumangga. Lurah kuda pawarna ngajemput Suntiragen. Moal ditukar tambahkeun. Orang itu. Eta aki. Aduh, Ieu teh istri aki. gelis. Garwa si aki Gelisnya. teh duh. Nya. Ki. Sabaraha hiji pemajikan. Abi Bingung nyungta. CFC. Si baheula tapi ka ayeuna can ganti. Kacang. Aki pernah teu salian ka pamajikan. Ento. Nah make aki. Benar, jujur ki jujur. Jujur. Aki Wah ngadongeng heula, Pak. Sok kadongeng. Kan itu ngadongengna. Sok. Pas abdi tos gaduh budak tilu, Oh. perasaan teh atos cukup tilu oge. Oh. Nya. Sabab pangala saeutik, Oh. nah bener kitu leutik. Ai aki dagang parang ti iraha. Di atos 27 tahun lah. Dagang parang. Parang ngarit Atuh pacul teh. isukeun mah ganti dagang mobil atuh ki. Alah. Showroom, Dagang parang ti baheula. Jadi usaha teh tinu parang. inu parang. Oh kabayangnya si Nini teu kudu dikerok, diparang. Maot. Alhamdulillah. Kang awet silet. Jadi kumaha budak tilu teh kumaha? Dah, ari abdi teh saperena asos. Gaduh tilu teh. Katuruk aya kapungkur tajaman orde baru. Oh. Ditekan setiap istirahat sama kudu aya KB. Yo teh teu cocok kana KB. Abdi nu di KB-na teh dugi ka vasektomi Pak ayeuna oge. Di kabiri. Oh aki teh di Di vasektomi vasektomi. di baheula. Di baheula. Tapi ka ayeuna. Nya. Tapi hudang. Ngeluh. Tapi ka ayeuna ngeluk. Geus sabaraha taun ngeluk. Aya 10 menit mah. Oh nya anyar atuh. Anyar kene. Ai suon teh ngeluk teh ti baheula. Oh, ayeuna geus 10 tahun ka tukang ngeluk. Nya wajar da geus kolot. Biasana mah cenah beuki kolot beuki. Nah, begitu kukur. Tapi aki hayang keneh. Beuki Bebas. kolot begitu Geus kukur. bebas anu teh. Geus bebas. Tapi sini ini sok dikekepan keneh. Tara. Mah kunaon? Oh, Pisah ranjang. ulah bisa ranjang Pamali mah. ki. Itu pamali daripada Ridho mah. Oh, pada Ridho. pada Aki Ridho. sare di mana? Hah? Aki sare di mana? Kamar. Si Mak. Ari mah ngeukepan incu. Oh aya incu. Oh, aya. Halangan. Oh, jadi usaha teh jangan incu. Nya Boga budak sabaraha hiji ayeuna? budak tilu kabeh oge minangkana mah kaluaran ti Suralaya. Kabeh. Alhamdulillah. Luar biasa. Luar- Minangkana mah ukur nepi ka SMK, nu kadua minangkana mah S1, nu katilu S2 ayeuna ngeureuyeuh di Elo edun ki. Hei. Luar Minangka nama nu kahiji ukur SMK, nu kadua S1, nu katilu S2. Anak tilu ngikuti program Pak Harto keluarga berencana. Tah aki di vasektomi budak tapi ka S3. Lamun aki hudang wae kabayang S2. aki pasti siga si Ohang, hamur kanyut. Luar biasa S2 nya ki. S2 ki nu. Jadi budak geus digarawe. Doa can nembe hiji kadua nya kulantaran istri dicana ku pamegetna nuju digawe di Bekasi nya kapaksa mundur dicana. Ari nu katilu mah nya aya ngeureuyeuh ngadamelan bumi nu batur. Oh, gitu. Pada mah. Aki teh. Ayeuna dagang keneh. Masih. Man ayeuna tos tiasa keliaran seperti bapanggul. Jadi kulantaran tos langgan, ayeuna kumaha warung nu parsen. Oh, Jadi duduk bumi. teh di warung, di warung, di Oh, warung. ngintunan, Mohon. bari ngopi. Itu, Tah. Tapi nyaah kesini nih. Nya pisan pangna dikukut oge. Iya, dikukut siga ka hayam Hayam majikan. wae tapi. Heeh. Jadi ari ka istri teh aki mah salila rumah tangga jeung si Nini Teh. teu kantos kanulian. Teu Sama sekali. sama sekali tobat ke pangeran. Wow. Pernah hiji we. Hiji. Pernah kapoekan kin teu kapoekan pernah teu. Eta mah dalang sia teh. Heeh. Tuh. Beda jeung Ieu makanannya. Naon beda jeung saha? beda jeung Tong kitu Oh, ieu mah hadiah ka Aki. Wah, Aki menang 10 juta ki. Tambahan modal. Oh. Tepuk tangan.
Jajak kalau huher Bikin kasih mak, bikin kasih mak. atuh pamugi Bapak Dedi anu janten pamimpin Jawa Barat sing tambi suksesna. Amin. Sing emut ka masyarakat anu sanesna. Amin. Finansial sing tiasa terbuka ka masyarakat. Teras. Tanjarkeun bebeneran ulah sieun ku salah. Hidup Pak Dedi. Hidup. Sumohon Aki wengi ieu ngawilujengkeun ka Pondok Pesantren Suryalaya. Milang kala nuka 120 mugia apanjang Amin. apunjung nanyung Amin. ngarundaikeun kahirupan kamuliaan pikeun sasama Amin. silih pika dede sikilih pika welas sari silih pika asih. Amin. Mugia ieu Amin. pasantren teras nanjeur ngadegkeun kahirupan anu mulia anu sampurna nu rahayu sadaya hamba rahayatna. Amin. Doa ti abdi ilahi anta maksudi pamaksudan Pak Dedi sing dikabul ku Gusti. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Keprok, kaki keprok. Alhamdulillah. Jog. Oh, 10 juta tuh. penggemar ya. Hati-hati Bu. Aduh kamu dosa anjir. Ya. Atur nuhun kasadaya warga Kabupaten Tasik. Mugia wengi ieu janten jalan kajemaran, jalan kamuliaan. Hapunten upami sim kuring teu tiasa patarema panangan sareng sadayana kumargi sueur pisan nu hadirna. Hapunten bilih anu kadupak, nu kasigeng, nu kabadug, nuju ngalangkung tadi. Mudah-mudahan wengi ieu janten wengi duduluran, wengi Amin. babarayaan. Amin. Mudah-mudahan sim kuring tiasa nanyeurkeun Amin. kajujuran, kabeneran jeung keadilan pikeun sadaya masyarakatna. Amin. Hapunten upami teu acan tiasa ngabagjakeun ka sadaya masyarakatna, mudah-mudahan urang kapayuna sabilulungan paheyeuk-heyeuk leungeun pantai ampai tangan gemah ripah repeh rapi Jawa Barat istimewa. Amin. Cag wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun. Nyangakeun ieu munding jalu jeung munding bikangna bade dikorbankeun. Alhamdulillah. Keprok Pak Dedi keprok. Aya oge pupuhu